Baiklah, ini saya agak terlambat ini akan memasuki acara Sidekah Tilawat Bulan Mulud ini di Keramat Cipari, Desa Datar ini. Tapi saya datangnya agak terlambat, ini sudah mulai ini. Itu ayah di antawisna anu berbenturan-benturan nya eta mah tumbuh tanggal mainna eta mah pasti segala sesuatu hal amun aya anu menentang karena hal-hal anu teu kapagoda sareng anu parantos dilaksanakeun ku ayeuna urang biasa ninggalkeun itu sinaran ieu pasti aya suatu hal anu teu diharapkeun ngan mudah-mudahan anu teu tiasa ngalaksanakeun ritual seperti ieu mudah-mudahan jika aya hal-hal anu teu diharapkeun upamina aya anu teu resep kana hal seperti ieu nyaeta tos didudukeun eta mah mangga bae sawana ieu pentingna urang ulah ngarugikeun salah satu pihak sarupina sakitu anu biasa didudukeun sering kita kanggo kepala ulun karuhun orang ngatua urang depan kesirahnya buat saya kepada hal hiji dan terutama di dalam kawasa ngitipkeun sasepat ada kapatikeun hiji bersama jiwana hartana bana beri rezekina hiji bagi keluargana ngiriman khusus kawa tua urang masing-masingna anu tua kana anom kana tepi kentek teh ka dieu sarawat harumat urang asih harumat di hampura lahirna batin paling hampurkeun kawasana salit berhasil kunjung bakti termasuk masalah kakanjeng Rasul dan alhamdulillah salam mudah-mudahan mungkin karena inci putu Adam melaksanakan selawat lajeng kana badak maulud Nabi mudah-mudahan Fatihan orang kuasa selamat sayana bagi kapajan Amin. kawasana salit saturkeun bakti termasuk masalah lalu luhur daya luhur selamat datar Susna ugi inci putu Adam kenging pangampura di hampura lahir segala batin dengan turut kekuasana kaayang paling singa kambas radikan sadar khususna kaayang seperti iki hilak nampar khususna kaibuna kalamakna punten dokter dari seperti luhur memang luhur tapi manci lah dibatin inci putu ke hampura lah dibatin na mugi-mugi inci putu Adam diapin dijaring dirasa sasiang sawung yang haturkeun ku kawasana lenggah khususnya jadi kira lawang punten abang putih leungih Pak Waji sami leungih dan muncul sang hai kacara putih tapi anda rokok hapunten Depok khususnya tekan salah biji putih leungih nya depan semitali nya taka ngira kutung hong bangkong selaka ini putu ngalaksanakeun sedekahnya terlewat mudah-mudahan kenging pangampura khususna pangrekapkeun kesenangan bertemu kami kapal urang kurang atua luka hiji bisa perkuatan kelapatan ti penting berhapunten tulingnya tadi muka sapi nu jaga di desa datar hapunten lahir batin hiji pesing masih pajak bagaya lawang saketen hapunten jeung seputu Adam ngalaksanakeun sedekah nyata tilawat ngiriman kapal urang bang atua urang parantos dilaksanakeun dina dinten Senin Kaliwon dina dinten Senin Pon mudah-mudahan bisa kalputan kelepatan aduan dosa saat hapunten lagi bareng haturkeun di kawasana meuli di Cipeucing orang tuana meuli dari Bojong kabagusan teh dan congkar anu linggih nya tadi pasaran atau sendiri balontok di balontok ya kampung Mas Anjali kana wangulan lawang sasi hapunten khususnya tukuyut loblek kayut ramina sajiun anu hapi ngajaring urang nanggeun silung pala badieu nutupkeun khususna sakaramat karuhun urang kasemudayana hiji kanu anom sepuh anom lahirna batinna kana urang ngalaksanakeun hiji tilawat kadua artinya sedekah maulud Nabi mugi-mugi langsungkeun kana badak nyata pakayim hapuntennya khususnya nyata ka Sang Hyang Mungkal Datar atau selaku Propet Putih Sang Putih nu ngajaring urang
urang di dieu kawieu aruman atau kayang aruman hapunten kayang sumampir di kota Jemol lahir batin ieu ciputu yang laksanakeun sedekah ieu teh mugi-mugi barokah salamet jiwana hartana leuwih rezeqina mungkin diapin jaring sasifat kaayana kapajengkeun kayang harungan atur linggih di Pasiran Ageng kapangan Bapak pimpinan urang muka sumodayana ulin Gunung Kawang hapunten nyata panglima mugi idin kabidin ulin Gunung Undem kadang samian Sri ulin hiji Gatah kauyut Prabu Kian Santang anu palih panggogna amin kauyut jadi raksa ki adeg atau ulin nya tadi pamongpok hapunten bisa nyata kauyut hapunten disebut mah dinarimaeun para bapak poe mah diajar hate banyak bisa kesalahan poe mah diajar hapunten nya amin atuh seling di Gunung Bubut kayang kapih istri pamegat atuh sedekah akeun Iban tambah ukut atuh ka Bapung Tarip atuh ka Mayungan hapunten tambah kusangkan kayang Prabu Siliwangi nulis kawan para jajaran hapunten ana isu putu ngalaksanakeun tilawatan anak langsung tanah badak mugi-mugi urang berkah selamat ti awit dina kapajengkeun atuh khususna ka para nabi ka para wali ka Adam ka Bu Hawa ka para sahadat ka para muslimin muslimat isu putu ngalaksanakeun ieu teh khususna panglengkapkeun kana kagungan pangkamukan mukawasa sahabat opat Hasan ka Husain ka Umar ka Utsman ka Bakar Siddiq yang kali ka Cirebon Girang ka Cirebon Tengah sebelum ka Sunan Bujati ka Banten ka Sasaran Texas pada bulan Kakami Sleman agung tinggal orang godongan hapunten isu putu lahir batin mudah-mudahan pembiayaan sasaparwadi sareng Syekh Muhyiddin mudah-mudahan kaguna karamana lahir batin kapan 7 rangkap 5 18 alhamdulillah nyicipkeun isu putu hiji selamat jiwa harta banda rezeki kesehatan panjang umur selamat sim kuring para kajaran berkah selamat para bapak ibu kita emang habarasa parah pun para ulama tua urang kum kasumadayana hari kubuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak kali ibu samudayana mangga urang sasarengan berzikir ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta ngalaksanakeun zikir tilawat intina dikir tilawat ieu teh nyaeta kahiji urang sasarengan dikir tahlil anu kadua dikir maulid eta intina nyaeta tilawah teh ngalaksanakeun dua amalan pertama amalan dikir tahlil sareng dikir maulid anu mudah-mudahan urang samudayana ngiriman ka para wangatua urang ahli kubur mudah-mudahan para wangatua urang anu paratos aya di alam kubur khususna nyaeta di pakuburan di kondang RT Cipari hiji mudah-mudahan sadayana ahli kubur ditempatkeun di tempat rahmatna Allah Subhanahu wa taala ngengingkeun kabahagiaan kasalamatan kabungahan dugi ka alam akhiratna amin oge nulak barokah dina sasih maulid ieu mudah-mudahan urang samudayana berkah tina sadayana berkah tina kahirupan urang berkah rumah tanggana panjang umur sehat lahir batin bari diberkahkeun sadaya urusan cita-cita urang diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin baraya astaghfirullah minal khotoya. Astagfirullah rabbal baraya. Kopi hidung ya, Pak? Astagfirullah minal khotoya. Ila hadrati habibina wa nabiyina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi
وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. إلى حضرة جميع الأولياء الله تعالى من مشرق الأرض إلى مغربها. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع الأولياء تسعة الذي بلغوا دين إندونيسيا من قرية desa datar wajihati sarahan wason min jihati jabarihi wa ghafarallahum wa dzrabahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin
wa'fu anna waghfir lana warhamna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya minal ayati wal qur'anil karim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur min jihati sifariji min ahli la ilaha illallah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tarimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Amin. Wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ya ahlad diyar min jihati sifarihiji. Allahumma baligh ruh sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wa jazihi an afdhala ma jazaita nabiyyan an ummatihi wa atihi wasilata wal fadilata wa syarafa darajatal aliyata rafi'ah wa basul maqamal mahmudal ladzi wa atahya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa iyyahum mimman yastajibu syafa'atah wa yartajibi minallah rahmatah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin linahjihil qawim ij'alna min hiyari ummatihi wasturna bi zaili hurmatihi wasturna a'udza fi zumratihi wastamil al-sinata fi madhi wa nusratihi wa inna mustamsikina bi ta'ati wa mahabbah wa misna ala sunnati wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ul jannah wa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'hu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna bihi yawma yastasfil khulqu bil khalqi fatarhamuha. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyyikal karim wa fidna alaina bi barakati libasal izzi wa takrim wa asikinna bi jawarihi fid darin naim wa na'imna fil jannati bin nami'il muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahadzal nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kullana mu'ina wa mus'ifa wa bawi'na minal jannati ghurafa warzuqna bijahihi indaka qabulan.
warzuqna bijahi indaka qabulan wa izan wa syarafan. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyikal muhtar wa alihil athhar wa sabihil ahyar fir'ana dhunuba wal awzar. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an bila tabi wal sabin innaka la kulli syai'in qadir. La tudrikul absar wa huwal basar wa huwal latiful khabir. Allahumma fastajib ya Allah. Allahumma fastajib ya Allah. Allahumma fastajib ya Allah. Ya Allah wahrus. Ya Allah wahrusna min jami'il makhawifi wal akhtar wajma bainana wa baina fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina fil iklani wal israr warhamna bi rahmatika waghfir lana innaka antal afuwwul ghaffar ya ghaffar. Allahumma inna nas'aluka ridha wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalama tasliman katsira wa lana minka bi khairin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Ini berikutnya adalah acara makan kita. Ini yang sering hadir itu. Ya, kami apa yang gaganya? Oh, lamun. Dah. Ini kulub pecoy yang khas. Jangan kasih lana. Jangan pikir nggak ada lauknya, ini ada daging sapi. Daging ayam. Asinan. Colok buk. Parai. Film meledik ada yang lain parai. Dia kudu bodoy. Film meledik juga kerja. Wah, benar sama. Wajah sawah Dia itu. itu kan, Run. Terang dicok bikiran kamu. Run. Terang dicok dak yang harayangan. Silakan Cok, mari Cok. Ini ngapain belum? Dung aler. Kawat yang bawa kadang. Lauk Pak. Ternyata begini. Arak ya? Satu arak. Bisa baik. Tongkol Tuh, jagung, Pak.
Sama kali popangnya sok protes nih. Nah, ini berikutnya adalah area apa? Giliran makan bersama ini. Sok, sok, sok mana sok? Sok. Hah? Sok lah, dipoto heula. Motoan heula ya, ripuh hari bangsa motoannya bangsa dahar sok terkabagi ya. Tadi. Nah, seperti ini rata-rata hidangan yang dibawa oleh sok sok yang dibawa oleh para peserta itu dimakan. Ya, dibawa sendiri, dimakan sendiri, dibagi-bagi sama sebelahnya gitu seperti itu. Sok. Nah, ini makanannya rata-rata saya itu banyak yang membawa nilem sama kulub pete ini kebanyakan ini. Rata-rata ini di berbagai rantang yang ada. Nilem. Sok, sok Pak. Mohon. Rata-rata itu membawa kulub apa? Pais nilem apa ya, goreng ya? Kayak pandori. Nah, ini rata-rata kulub pete juga di sini juga. Nah, itu. Ya, mam ya. Sok. Nah, ini sok, eneng. So, ini rata-rata menyusun makannya itu seperti itu kalau di sini. Oh, itu ada. Kayaknya ini khasnya nih ini. Iya benar ya. Oh, non Bu Mangau. So, ya, nini mau naon ya hayangnya hoe tak di kamera koe. Mau naon bae. Itu daging ayam. Sok. Ini. Ya. Luasnya kan. Sok. Sok nyana. Sok, kela sok. Mana YouTube kan ya? Tungke di imah. Mamoyo. Sok. Iya, wah gitu. Nah, ini kemam sih. Sama. Ini foto wah gitu. Sok. Ini acaranya sudah selesai ini. Jadi orang-orang pun pada ngaburiak ini sudah. Nih Bapung Rantawa. Mungkin salah satu orang yang tersepuh Bapung Haji Rantawa. Ini sudah naik haji. Ini salah satu yang paling sepuh mungkin di antara yang hadir. Nah, ini udah selesai acaranya nih. Bawa setanggungan ini Pak RW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok. Nah, ini pang ngajelaskeun dia nu belah di saha, nu belah di saha, nu belah ditu.
eta saha sugan apa memang pakamna geus pacampur misalnya urang teu apal nu di nama misalnya anu buyut raminah nama nu itu nu ieu nama teu apal apa memang apal nu persis ieu kan ieu rada apa memang ieu sabaraha makam aslinya ieu Ieu teh uyut istri. buyut istri Disebutkeun Eyang Siti Waria. waria Ieu lapanganana. lapangan Itu makom uyutna. ha. Gitunya. Walau alam duka itu dua kita urang mah teu apa. Jadi itu bener naikeun duka ieu makomna dua ngaranna da dieujan tilu kan nya. Ngan sok batur tentunya ngeceng. Ngumpul huri. Jadi itu dua. Ngan dua makam. Nah gitunya. Itu ieu mah. Jadi terminah mah urang mah da teu apa ngaranna mah sok aya disebutkeun Eyang Sutawijaya. Nya. Lamun cenah nuju anomna Eyang Wirajaka. Wirajaka. Ya. Terus anu ayeuna cenah tapi urang mah punten ka uyutnya. Cenah Braja Sakti. Eyang Braja Sakti mah lain aki doblek le. Anu Braja Mukti. Oh Braja Mukti. Bisa lah kemarin salah geusna buyut doblek Braja Sakti aing kalah kamari nulis bahasa sejarah mah. Iya Braja Sakti. Nya ieu teh Eyang Siti Waria. Terus ieu naon di baheula intina Mamang sugan inget ieu mah sugan ingetnya. Ayeuna kan Mamang jadi kunci anu tahun ayeuna nya samemehna Aki Dahuri. Samemehna dia samemeh Aki Dahuri anu di dieu tapi anu ngurusin dia apal teh? Babung Sauri Cicing. Jadi ieu teh baheulanya ieu teh ku Aki Cardi. Aki Cardi. Disebutkeun Aki Taja. Nya bapana Bilasem. Di tema ku Bapung Suhari. Ya, Bapung Suhari. Ari Bapung Dahuri mah eta mah kokolot di Palemuran gitunya. Oh, berarti nu nyapu mah Aki Suhari asli nama. Bapung Suhari. Oh, tapi terus labas ka Mamang teh Aki Suhari. Ditangkeun ka urang gitu ieu teh. Di tahun 2010 ieu teh nya. Bikin ka urang pasakeun teh. Pertama ka urang. Pananya batu teh nurekeun ieu teh nya. Nya urang di teh digempungkeun, dibiting terus terang dibiting, dilinting. Jumlah kokolot teh pan 4 nyeun teh Ki Dahuri teh nya. Bapung Dahuri memang nu ngayakeun nama. Nya keur kadus Aki Jaswa, bapana Kusin. Nya termasuk kuring ditanya ku Aki Dahuri, "Ya Pung, uing mah can niat, can maksud." Hiji, can ka umuran, kadua teu nyekel jajampeanana. Diraku Bapung Dahuri jeung Aki Jaswa. Datang deui sabetul kali, 7 kali datang ka kuring. Nya tah terakhir ayeuna sia panengankeun lamun maneh teh sanggup. Nya cek kuring nganya pamajikan sama borangan pamajikan teh ceng terus majikan uing mah. Ya ulah ditarima. Singki Kusmana atawa apa Pung Dahuri na. Kitu nya. Atawa Aki Sarjim ti dieu. Opat jago ti di dina bangku di bari dusun teh. Ternyata anu apes kuring ceng. Nu beunang teh. Tati harita nepi ka ayeuna dinya dibagi-bagi ku Aki Carsono Aki Cawil. Sia teh nyekel kuburan di dieu. Payahna ulah aya nu nyunggah, ulah aya nu bebasan sananya nyahoanan. Lamun aya kiai nyunggah datang ka aing, ku aing teh dibeberes. Pokona ulah rek pasunggah-sunggah. Ki Karso pasarean gede. Ulah sampai pacorok perebut ajang. Nya gitu. Aing nyapu sih bebas deui mah wong atua urang kitu nya. Waktu harita. Nu salanjutna uing teh heueuh nya ngajalankeun teh masih kana rah dah teka-teki adik meninggal. Si Wariem. Tadi anda dilanjutkan gablong ada hampir setahun aya nu ninggah teh asa urang di kana asa urang Cipri 2 nyawayahna ayeuna mah cenah pakunci lanjutkeun bae ulah sampai cenah eueuh pisan cek urang atuh meureun ieu meuih mas buruk geus kudu cilaka cek urang kitu nya meureun ditakdirkeun kieu nya insyaallah urang meureun dirawat asa uyut nu di dieu narima simkuring nyak seni simkuring ngahibaran ka simkuring sakitu ulah ngageringan nya ceng kitu nya utama nama nya ieu uyut doglek eta istrina teu apal ari teh nama ngaran nama berarti istrina tah eta belah dieuna ya belah ieu tuh itu putrana disebutkeun uyut Amsir Amsir itu jangkung tuh uyut Amsir tapi itu jadi kuat di uyut Amsir mah Itu dengan jadi tokoh pemerintah bahasa. Kunci. Oh, tapi kunci itu. Kunci Gunung Datar itu Gunung Ketalaga. Ketalaga. Mana lah nyangan teh dititipan kuring. Pertama teh dieu, kadua ka dieu, katilu ka Sanyang. Nya. Lamun erek kaopat ka Gunung Bubut, kalima ka Gunung Datar. Tugas waktu hari tahu kuring tugas yang umum gitu nya. Sekuring bagi-bagi bae nama. Ada persahabatan apa. Pokoknya dia mah mun apa mah nya satungtung uing. Buyut kahar
Aki Sarta di Cipondang, di Bebaunya. Terus ditema ku Aki Cartem, ditema ku Kitaja, ditema ku Aki Mulia, tuh, ditema ku Karsiwannya. Tas narima iya ti bapakna, ti bapak buyutnya, ti bapak buyut Amsir. Tuluy Ki Rastem, dari dia mah. Ki Rastem tuluna Ki Sarka, tah imana dinya. Tuh makamna, anu kajulalikeun ku Tangkal Caringin, Ki Rastem. Ditema ku bapak urang. 36 tahun saya. Dah suhari satuntung inget aing da umur aing ge. Heeh. 36 tahun bapung mah. Seseren teh 3 kali, 4 kali, 7 kali bapung teh jadi eueuh minarima. Ternyata gerok ngawak urang kitu nya. Nah tuh alhamdulillah henteu pake guyur, model aya urang ngubur model nyarian sai mayit lah buktina mah nya alhamdulillah. Padahal mah ku caang bulan listrik loba, da baheula mah pake guyur. Ditarima ku Bung Dahuri palebah ngalebuhkeun baheula guyur. Teu hade kitu nya. Nya dipasrahkeun ka Bapung Suhari. Gitu. Ditarima ku Wismana ngajar-ngajar hiji teu hade. Yang dina mah geus mangsa momang berbagian. Doka, berbandingan nama. Urang mah teu apa. Urang mah teu ngandung buruh, henteu rek buburuh, nyemprot urang mah ikhlas ridho, ngatur cenah aya haatna. Kudu ngatur, we sabari diarah sakitu. Teu mau imah moal saya. We mah ikhlas nyemprot mah ieu teh 2 poe ieu teh. Ning pan saeutik kunci, mun beak 2 liter, we kaget. Ini bisa Anda lihat ini ada pohon beringin yang menggantung nih di Keramat Cipari ini, jadi itu tumbuhnya menggantung ini. Seperti menggantung saja, ini kan tidak ada akarnya terputus ini ke bawahnya ini, saya sampai bingung ini. Nih, coba.